Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pipurudil wudu'i anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang parduna wudu. Wa min suruti sholati sareng eta tetep tina pirang-pirang syaratna salat. Walau sholatan janajatan sanajan kabuktosan itu sholat eta sholat janajah. Wasajadatan tilawatan sareng sujud tilawah. Wasukron sareng sujud syukur. Al wudu'u ari wudu huwa ari itu wudu bidomil wawi kalawan didomahkeun wauna. Eta ismun ngaran litan dipin pikeun bebersih. Watawadu'i sareng gawe wudu wahwa sareng ari itu wudu eta al muradu anu dimaksud huna di dieu. Wa amma bipathiha sareng anapon ari wau kalawan dipatahkeun wauna bahwa mangka eta ari itu wau eta ismun ngaran lima kana perkara huyi'a anu dicawiskeun itu ma wa uida tegesna dicawiskeun itu ma lidzalika pikeun itu wudu kama imi soti sapertikeun cai pang wuduan bikasril mimi kalawan dikasrahkeun mimna wasukunil ya'i sareng disukunkeun iyana wabil hamji sareng kalawan make hamjah wama ilhana fiyati sareng cai curugan wal ibriki sareng cai kendi bihila pima kalawan perbeda perkara pima danihi anu tetep itu ma dina wadahna itu ma kalbahri sapertikeun lautan wal bi'ri sareng sumur falayu sama mangka teu dingaranan itu ma bidalika ku itu wadu afada maedahkeun hu kana itu kaul saha atiyatu syekh atiyah wa puruduhu sareng ari pirang-pirang parduna wudu ayil wudu'i tegesna wudu eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina eta niatut toharoti niat susuci lis sholati pikeun salat. Walayak pi sareng teu cukup naon niatut toharoti niat susuci al wajibati anu wajib itu toharoh alama netepan kana perkara i'tamada anu tatagenan hu kana itu ma saha Ibnu Hajar fi ba'di kutubihi dina sapalihna pirang-pirang kitabna itu Ibnu Hajar wa atamada sareng tatagenan itu Ibnu Hajar piba di kutubin dina sapalihna pirang-pirang kitab ukhra anu sejen itu kutub al iktifa'a kana ngalap cukup bidalika kana itu niatut toharoh haka ngahikayatkeun hu kana itu iktifa saha al Qurdi Imam Qurdi walayak pi sareng teu cukup naon niatut toharoti niat susuci pakot ngan sakikituna naam leres layak pi niatut toharoti lawan nawa lamun niat ieu jalma bikaulihi ku ucapanana ieu jalma nawaitu toharota nawaitu niat abdi atau harota kana susuci jami'a anwa'iha tegesna sakabeh pirang-pirang warnana itu toharo azaa mangka nyukupkeun itu nawahu ka itu jalma kama sapertikeun perkara nakola nukil hu kana itu ma saha al Qurdi Imam Qurdi anil i'abi tina kitab al i'ab bil qalbi ku hate li anak mahalan niati karena sanyana tempatna niat eta al qalbu hate wa yata'alaku sareng cumantel biha kana itu niat naon ahkamu sab'atin pirang-pirang hukum anu 7 wa nadoma sareng ngadadomkeun hu ka kana itu sab'atun
saha at-Tanai al-Maliki Imam Tatai al-Maliki au Ibnu Hajar atawa Ibnu Hajar al-Asqalani fi qaulihi dina dauhanana itu Ibnu Hajar sab'u su'alatin ari 7 pirang-pirang soal eta atat datang itu sab'u su'alah finiyatin dina niat tati datang itu sab'u su'alah liman kajalma korona anu ngabarengkeun itu man ha kana itu niat bila wasanin kalawan teu mangmang hakikotun tegesna hakikatna niat hukmun sareng hukumna niat muhalun sareng tempatna niat wazamanun sareng waktuna niat kaifiyatun sareng kaifiyahna niat sartun sareng syaratna niat wa maksudun sareng anu dimaksud ku niat hasanun anu alus itu maksud ao niatu goe riha atawa nganiatan kana lianti itu toharo ae goe ro niati toharoti tegesna lianti niat susuci li sholati pikeun sholat minan niati nyatana pirang-pirang niat al muziati anu nyukupkeun itu niat kaniati ada ilwudu'i saperti ke niat ngalakonan wudu au paradihi atawa niat ngalakonan parduna wudu wal murodu sareng ari anu dimaksud bil adai kulapad ada huna di dieu eta ada uma ngalakonan perkara alaihi anu wajib itu makana itu wudu lal muqabilu lain anu ngabandingan lil qodoi kana kodo listihalatihi karena mustahilna itu kodo walaisa sareng sanes naon al muradu anu dimaksud bil fardi kulapad pardu huna di dieu eta luzumal ityani ngamistikeunana ngalakonan bihi kana itu wudu wa ila sareng lamun henteu luzumal ityan lam yasiha mangka henteu sah naon wudu usobi wudu na budak bihadihin niatiku ieu niat bal fa'ala balik tamigawe itu sobi sarto nahwi sholati kana syarat saumpamana sholat wasartu syai'i sareng ari syaratna perkara eta yusama dingaranan itu syarat pardon ku pardu apada maedahkeun dalika kana itu laisa al muradu bil faradi saha al kurdi Imam Kurdi naklan halna nukil anil imdadi tina kitab al imdad waqala sareng ngadauh saha atiyatu Syekh Atiyah faida qala mangka di mana-mana maca ieu jalma nawaitu faradul wudu'i kana lapad nawaitu faradul wudu'i kapa mangka cukup itu kaul wa ing kana sanajan kabuktosan itu nawaitu faradul wudu'i eta qoblal waqti tetep dina samemeh waktuna salat binaan karena ngadegkeun ala annal mujibahu kana sanyana anu ngawajibkeunana itu wudu eta al hadasu hadas wa ing kana sanajan kabuktosan naon al mu'tamadu anu dipake tatagenan eta anna mujibahu kana sanyana anu ngawajibkeunana itu wudu eta al hadasu hadas ma'al qiyami sarta ngalakonan li sholati kana sholat intaha paragat ieu kaul wa kaniatistibahatin sareng sapertikeun niat menta kamenangan muftakirin anu ngalakonan kana perkara anu ngamenangkeun ilal wudu'i kana wudu kakaulihi sapertikeun ucapanana jalma nawaitu istibahata masil mashapi kana lapad nawaitu istibahata masil mashapi wanahwahu sareng bangsana itu nawaitu istibahata masil mashapi walau qala sareng lamunnya maca ieu jalma
nawaitu istibahata muftakirin kana lapad nawaitu istibahata muftakirin nawaitu niat abdi istibahata muftakirin kana menta kamenangan ngalakonan ilal wudu'i kana wudu azaa mangka nyukupkeun ieu kaolhu ka ieu jalma wa illam yuhtor sanajan henteu dikeretegkeun naon syai'un perkara lahu ku itu jalma min muprodatihi tina pirang-pirang pencilanana itu apada maedahkeun hukana itu kaul saha al-Qurdi Imam Qurdi naklan halna nukil anit tuhpati tina kitab at-tuhpah wan nihayati sareng kitab nihayah sumakola tuluy ngadawu saha al-Qurdi Imam Qurdi naklan halna nukil anil majmu'i tina kitab al-majmu' syartun niat istibahati sholati ari syaratna niat mentakap menangan kana sholat eta qasdu pa'liha ngamaksud migawe kana itu sholat bitil katoharotiku itu susuci palau lam yaksid sanajan henteu ngamaksud ieu jalma fa'la sholati kana migawe sholat biwudu'ihi kuduna ieu jalma bahwa mangka ari itu wudu eta tala ubun heureuy la yusoru anu henteu jadi ieu wudu ilaihi ka ieu jalma wa kaniyatil wudu'i sareng sapertikeun niat wudu lakinil iktisoru tatapina ari ngaringkeskeun ala dzalika kana itu niatil wudu eta khilaful aula nyulayaan kana kautamaan likuwatil khilafi karena kuatna perbedaan bil izza'i dina pirang-pirang juzna itu niat hina idin dina nalika iktisor kama sapertikeun perkara nakola nukil hukana itu ma saha al-Qurdi Imam Qurdi anil i'abi tina kitab al-i'ab walatu tabaru sareng ulah diitung-itung naon aniyatu niat illa fi hali kaunihi angin dina tingkah buktina ieu jalma eta inda goslil wajhi tetep dina nalika ngumbah larai gosli awalihi tegesna ngumbah kawitan itu wajhu pama mangka ari perkara takoda manu geus ti heula itu ma ala niati kana niat minal wajhi nyatana larai eta lagin laga wama sareng ari perkara korona anu ngabarengkeun itu ma hakana itu niat eta huwa ari itu ma eta awaluhu kawitanana itu wudu payajibu mangka wajib naon i'adatu ma ngabalikan deui perkara gusila anu dikumbah naon minhu itu ma qablaha dina samemehna itu niat paujubu korniha mangka ari wajib ngabarengkeunana itu niat bi awalihi sarta kawitanana itu wajhu eta liu tada karena supaya diitung-itung naon bidalikal magsuli itu anu dikumbah la li sihatin niati lain karena sahna niat wal aujahu sareng ari kawal anu rojeh eta piman di jalma sakoto anu gugur anhu ti itu man naon goslu wajhihi ngumbah larayna itu man pakot ngan sakikituna liilatin karena aya panyakit wala jabirota sareng bari teu aya perban eta maujud wujubu korniha ari wajib ngabarengkeunana itu niat eta bi awali magsulin tetep sarta kawitan anu dikumbah minal yadi anu tetep tina panangan fa in sakoto mangka lamun gugur itu magsul aedon deui parrosu mangka ari ngabarengkeun niat eta tetep sarta ngumbah mastaka farijlu tuluy sampean walayak pisareng teu cukup naon niatu tayamum niat tayamum pi awali juz'in dina kawitan juz minal wajhi anu tetep tina larai listiqlalihi karena mencilna itu tayamum kama sapertikeun perkara latak pi teu cukup naon niatul wudu niat wudu an tayamumin nahwil yadi gaganti tayamumna dina saumpamana panangan wa amma ingkanat sareng anapon lamun kabuktosan naon jabirotun perban
patuzi mangka eta nyukup ke naon aniatu niat inda mashiha dina nalika ngusapna itu jabiroh bilma iku cai li anahu karena sanyana itu mashu eta badalun gaganti an goslima tina ngumbah perkara tahtaha anu tetep itu mahandapeun itu jabiroh apada maedahkeun hukana itu kaul saha al kurdi Imam Kurdi naklan karena nukil anituh patitina kitab atuhpah wal ibabi sareng kitab al ibab asani wallahu a'lam bishawab.